Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wa hisruna. Ari maqalah nomor ke-20 ke-20. Ihtaro geus milih saha ba'dul hukama sapalihna ahli-ahli hikmah arba'a kalimatin kana opat pirang-pirang kalimah arba'a jumalin tegesna kana opat pirang-pirang jumlah min arba'i kutubin tina opat pirang-pirang kitab samawiyatin bangsa samawi minat taurati kahiji tina Tauret wa minal injili kadua tina Injil wa zaburi katiluna tina Zabur wal furqani kaopatna tina Quran. Wa minat taurati dari keseluruhan man sahajalma rodiya nurido bima kana perkara teh naon bae perkara atau nuges mere hu kana itu ma saha Allah Ta'ala Gusti Allah minar rizki tina rizki istaroha maka bakal tenang istirahatlah senang aesaro tegasna lempang ta'abuhu kacapena itu si jalma dahiban leungit di mana pidunya rek di dunya wal akhirati kadua di akhirat hiji wa minal injili sareng tina Injil keseluruhan Injil diturunkan ku ahli hikmah ayat dicanak saayat mana man sahajalma hadama anu ngancurkeun ngaruntuhkeun bisa as-syahwata kana pirang-pirang syahwat terutama syahwat syaitonia ae tegesna man sahajalma taroka nu ninggalkeun mustaqotin nafsi kana pirang-pirang nu dipikahayang ku nafsu azza maka bakal bagja bakal mulia ae soro qawiyan tegesna bakal kuat di dunya wal akhirati jeung di akhirat wa minaz zaburi sareng tina Zabur man tafarroda tina Zabur mah ieu dicokotna saha jalma anu nyorangan lain independen di dia mah binafsihi jadi mandirilah man tafarroda saja manu nyorangan itu si man binafsihi kalawan awakna itu si man au bimalihi dina ngabogaan jeung neangan hartana anin nasi teu tatagenan ka jelema naja maka bakal salamet ae kholaso tegesna salamet minal hilaki tina karuksakan wabak muda jeung jauh anhu tina itu hilak tina ruksak pid dunya wal akhirah tilu tah
wa minal furqani sareng tina Al-Qur'an man sahajal mahafidho nu ngariksa alisan kana lisan besok dipake ngomong mimma tina perkara lapa idata anu teu aya faedahna pihi dina itu mah wa mimma sareng tina perkara layu tada nu teu diitung bihi ku itu mah salimah maka bakal salamet ay kholasu tegas kholuso tegasna bersih salamet minal apa tina pirang-pirang panca bahaya fid dunya wal akhirah. Ruwiya dirawayatkeun annahu kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad qala Nabi ahabbul a'mal ari pang dipika cinta-cintana amal ilallah munggu Gusti Allah eta hibdul lisan ngajaga lisan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis al Baihaqi Imam Baihaqi waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Nabi al apiatu ari apiat kasalamatan sadayana teh asyaratu azzain aya 10 pirang-pirang juz tis'atun ari anu salapan pisumti dina repeh wal asyiru ari nu ka 10 pil ujlati dina ujlah ngajauhan anin nasin ti manusia tos. Bismillahirrahmanirrahim. Dina maqalah anu ka al hadiyata wa isruna 20 hiji. Tina keseluruhan ayat Al-Qur'an, Injil, Jabur, Sinaran Toret ku ahli hikmah dibetotan hiji-hijina supaya ngajadikeun salah satu barometer kekuatan seseorang. Ieu teh ae arba'a jumalin min arba'in kutubin samawiyatin tina bangsa kitab samawiyah tos. Ari samawiyah teh naon atuh? Lain planet kade wahyu nu diturunkeun ku Allah ka nabi jeung ka rasul eta samawiyah nu matak din agama teh aya 2 aya dinus samawiyah aya dinul ardi. Din samawiyah mah langsung ti Allah nu diturunkeun ka nabi lamun dinul ardi mah ciptaan halusinasi manusia. Enak keur usum tah nyari agama. Awas tengkeun. Mana anu samawiyah? Allah nurunkeun Toret. Allah nurunkeun Injil. Allah nurunkeun Jabur. Allah nurunkeun Al-Qur'an. Ieu opat dalil, opat wahyu Allah disebut nate samawiyatun. Nu bangsa samawi. Torojol we ayeuna usu. Nyeun kata-kata naon makol-makol. Awas. Pede samawiyah teh naon? Wahyu Allah atama agama Allah anu dilungsurkeun ku Allah ka nabi jeung ka atuh lamun kaluar tina eta bari ngangkapkeun bahwa ieu ti Allah ulah ditarima. Ini dari agama mana? Ayeuna teh keur loba nu lam yacereug walam yabres teu cereug teu beres-beres. Der diikuti.
Erek kumahan isu kurang beres. Ya kade. Injil, Toret, Jabur, Al-Quran. Ieu teh aya ya. Aya istilah agama samawi tos. Agama samawi mati mulai Nabi Adam nabikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad dilungsurkeun wahyu. Aya wahyu naten wajib disampaikan, aya nu henteu. Ketika Nabi jeung Rasul dibere wahyu wajib nyampaikeunana disebut Nabi jeung Rasul, nu teu dititah nyampaikeun mah Nabi unggul. Tos. Mana agama samawi awas ya. Ad-dinu samawiyah ieu teh seperangkat keyakinan. Keyakinan ka Allah, awas ngalikeun. Keyakinan nu sok disampaikan ku Nabi jeung Rasul, ieu seperangkat. Di mana-mana urang ayeuna akhir zaman aya keyakinan nu teu sesuai parentah Allah jeung nu disampaikan ku Rasul, berarti hancur agamana gitu. Engke. Hancur agama. Matak dibagi geningan ayam murtad ucapan, ayam murtad pagawean, ayam murtad patekada. Ya. Kedua, seperangkat praktek ibadah nu menyangkut kana hiji munakahah, perkawinan cek syariat agama teh kudu aya panganten lalaki, awewe, mas kawin, saksi, wali, geus sakitu. Torojol we ayeuna aya oknum ustad ngawin santri bari teu bebeja ka indung bapana nu hak ngawalianana, agama naon nu kitu? Sabab kaluar tina koridor syariat. Leres teh? Kade ulah leres nuturkeun pedah kurang ditanya leres teu? Muhun we salah ge. Ulah ayeuna teh keur usum sia teh kehed. Sore rencangan. Taklid sia. Awas. Ieu munakahah. Lamun kaluar tina praktek ibadah nuku Allah disampaikan ku Al-Quran, hadis jeung sunnah nu ditataban ku ijma jeung kiasna para alim ulama, maka eta termasuk ad-dinu samawiyah. Matak sing taliti euy. Gitu. Sing taliti nuturkeun saha urang. Ek nuturkeun ketua geng ek mana? Indung bapak jadi babat ku praktek dinul ardi teh. Bentukan komunitas anu doronganana hawa nafsu jeung neang kekuasaan geus hancur nu kitu. Nyiblat keneh kanu kitu daripada ka Allah. Kedua, dinu samawiyah ngatur norma-norma etika. Awas. Jeung nilai-nilai kemanusiaan diatur ku agama. Ulah wakan nengor ayeuna mobil ajengan, nengor mobil sawo ge teu meunang goblok teh. Panjang etika. Lamun rek berbuat jahat, talimakeun heula kana diri ngarang-ngarasa. Ulah kudu sakadar cicing puas dina hawa nafsu setoniyah. Pan agama ngatur wad'un ilaihun saikun lidawil ukuli salimati. Agama teh ketetapan Allah nu dibikeun ka jalma nu berakal. Anu nolakan agama berarti gerapan cakaki jeung monyet. Geus sakitu. Kurang jelas? Jelaskeun deui.
agama teh wad'un ilahiyun, ketetapan Gusti saikun lidawil ukuli salimati samawiyate dibikeun ku Allah ka Rasul sampaikeun ka jalma nu berakal sakitu. Kumaha tuh cenah abdi mah moal nuturkeun mangga la ikraha fidin cek Allah ge teu aya paksaan ngan akibat jeung manehanana tina ku Allah dititah terus ngabantah wayahna Al-Qur'an geus nyampekeun ulaika kal an'am balhum adall sakitu. Nilai-nilai ya norma-norma agama ya kan ayeuna mah norma agama ditaringalkeun kadon dileluconkeun norma nagara geus kieu rek marake norma naon dia tuh tuh ini berkaitan jeung naon hubungan antara manusia jeung Allah diatur ku agama kadek diatur nu matak ieu Al-Qur'an ieu Injil Toret Jabur wahyu Allah anu dilungsurkeun ka nabi jeung ka rasul nu nyanak disebatna dinu samawiyat samawi. Jadi mudah-mudahan lah agama orang sing beneran cek Allah sabab pauri euy wa may yabtagi ghairal islam madina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Beunghar di dunyana sukses di dunyana tapi nyekel agama bari salah geus di akhirat ngarugi angan. Punten beragama nu beneran teh lain make kikilan bae. Aya menghargaan. Ya rek saha bae nu dituturkeun ieu. Jadi bahkan wa may yartad andini tuh Al-Qur'an geus jelas. Saja anu nolak, saja mah anu nutup, saja mah anu kufur, saja mah anu ngajauhan, saja mah anu ngaguguyonkeun. Geus. Astagfirullahaladzim. Ya, ini 1440 genep Hijriah ya teh piraku rek ngejar dog gitu wae. Sakedeung deui kiamah euy. Saleuheung mun aya warning ti Gusti Allah taopi ka urang. Jadi hubungan Allah jeung ka Allah hubungan kepada manusia ieu diatur ku agama samawi nyaeta agama Gusti nu dititipkeun ka para nabi jeung ka para rasul. Matak ngadoa tadi Allahumma ij'alna dinina wa dinin nabiyyika. Ya Allah jadikeun agama abdi sesuai nabi-nabi Gusti. Da mun ngaraku kepinteran mah wallahu alam wa pako jeung teu na teh. Urang mah masih kena beragamana kana duit, kana jabatan. Samina wa atona kana jabatan. Ka Allah mah samina wa asaina. Akibat nu narima kana ketentuan agama samawi ku Allah bakal diberi salamet di dunia parat dugi ke akhirat. Mudah-mudahan ieu sing kalebet kana anu diyakini agama urang sadayana. Amin. Ya Robbal, urang tongton we isu. Kira-kira na lampah urang teh beneran teh cek sunnah jeung cek Al-Qur'an. Hiji. Maka gaduh darajat saupami urang narima kana dinu samawiyah ieu hiji
Lamun dina agama disebut Islam, disebut Muslim. Mun dina keyakinan menang keimanan disebut mukmin. Sedengkeun dina situasi jeung kondisi ayeuna teh loba jelema anu cicing ngaku dina Islam ngan teu muslim. Ngaku iman tapi teu kaciri kamukminanana kitu. Contoh Mang Dadan ditanya, "Mang Dadan iman ka Allah?" Iman. Loba rempan hirup di masa yang akan datang. Loba masalah naon? Rizki. Tah nu kadar itu teh lumayan. Tak rupa hirup teh. Ini. Terus resiko. Lamun teu narima jeung teu nyokot kana ketentuan agama Allah nu disampaikan ku Rasulullah, wayahna minal khosirin, rugi. Jika nanti isuk teh KTP nu loba di surga teh agama Islam. Bari KTP mah tara ingkarnya. Menang bansos menang misalnya. Ji tos ya orang wasiat ka diri lah. Umajak kasadayana. Beupeuje ulah kabawa palitnya. Ulah kabawa ku bawa informasi nu. Aduh. Tos ya. Mana tina anu opat bicana ku ahli hikmah tina Taurat, man sahajalma rodia anu ridho. Ari ridho teh awas bungah na hate ketika narima nu pait jeung nu amis tina ketentuan ti Allah. Kade bungah na hate narima kana ketentuan ti Allah rek pait atawa amis. Teu dibere duit saminggu ripuh teu hate? Jawab atuh. Ripuh teu? Eta yakin teu ketentuan ti Allah? Lamun aya iman naon bae perkara ketentuan ti Allah ti ajalina ketika nimpa kana perkara teu dibere duit bakal aya rasa ripuh mah. Tah pertanyakeun heula hate urang nepi ka maneh. Sorbana mah 8 meter ngan luh lah unggal menit. Naon cenah bunga teh ridho teh sururul qalbi. Heup ngelikeun. Bunga hate ketika aya kahayang diijabah ku Allah. Tah nu ngaran ridho mah saimbang bunga jeung diijabah atawa henteu. Punten cek ahli belah ditulah kelas belah ditu. Lamun ayeuna urang ketika ya Allah abdi nyuhunkeun artos sekian aipek teh diijabah bunga ketika teu diijabahna ngarasa sedih eta ijabah nu kamari geus ngajebak. Gede. Geus ngajebak. Ngajebakanna naon? Orang masih kene katipu ku bentuk nominal nu dipenta daripada numerena. Kayak. Arudu sia teh.
aing dipelongkeun kabeh ngaluleng soak aing ge. Kaide. Boga duit 50.000 nya. Timah ka dieu teh mau 50.000. Ari pek teh keur nyepot kunci leungit. Ketika nyekel 50.000 awal bunga. Tah ketika keur leungitna ulah langsung bunga. Da gelo langsung bunga mah. Teangan heula. Umumkeun heula. Teangan tareka syariat supaya eta duit kapanggih ketika kacape maksimal geus dilaksanakeun tu itu kapanggih muncul didinya ridho Gusti mangga nyangakeun kapenak kusabae sing jadi sedekah abdi beres lain kadon dibawa kana sare nu manggihan duit 50.000 sing pincang goblok sing burut kira-kira lamun ditempak ku doa eta dibikeun deui moal duit nu tadi ti Allah moal goblok sia dengkeun cing deui mah konsep hirup sapopoe atuh ieu anu teu ridho mah geuningan panto pejet cek panto teh goblok sia jeung naon aing ngajantangkeun nutupan imamana der di panto teh ngacaprak teh ka dapur balangkeun panci ngajak cek panto teh inna makoli Rodia ridho dengekeun sururul qalbi bima kana perkara anu geus ditangtukeun ku Gusti tos di dieu kieu abi tapak geus sing kuat eta da syariat mah terbatas atuh kana naon atahullahu ta'ala minar rizki nu dibikeun tina rizki naon ari rizki teh kieu lah hiji ngaran nu dibikeun ku Gusti Allah ditentukeun ku Allah ka jelema bari teu kapangaruhan ku gerak kekuatan makhluk sakitu deui ngaran rizki teh rizki teh nu dibikeun ku saha bari Allah geus ngaburak di tanjiji kodim sakitu rezeki urang geus sakitu. Pan aya realita di lapangan. Dug hulupet nyawa sapoe saputing usaha teh tapi kan rata beunghar teu ditepikeun ku Allah. Da cek logika mah kudu naon? Da Allah geus ngaburak ti dinya. Aya jelema teh nu nyalse sangsara nyalse kacape teu akur jeung jelema jeung kebiasaan anak gitu tapi ku Allah digurati dituna kudu beunghar mah beunghar maka ketika leungit ridho bakal muncul hiji sirik kabatur iri hasud lamun dina otak-otak daria ya dengekeun kaluar deui sia bahasa dia kaluar lamun dina otak-otak urang aya teu pananuju kana kamajuan batur secara hakikat teu setuju kana ketentuan ti Allah ngisi itu mah beung teu gede digawe sebelum ningali batur maju dina jabatan dina harta teh gundah gelisah eueuh ketenangan hampura
dan lubak libuk loba lebokeun teu kalebok, mobilna loba, jabatanna leluhur. Asa moal aya nu dibere tenang ku Allah. Anger tenang mah rek eueuh, rek loba, rek aya, rek saeutik, narima kana ketentuan ti Allah. Eta puncak titik nu basa nyieun ketenangan. Sakit tuh. Awas. Mang Dadan, ari rezeki teh aya 2. Ulah melong wae kaing cieun. Hiji rezeki arwah Mang Dadan. Dengekeun goblok sih ya. Eueuh si galih ieu ku aing. Kan ada balad ieu mah. Balad kan? Hiji aina nu berbentuk rizki asbah. Arwah. Kadua asbah. Arwah mah sapotos ruh. Awas. Ilmu sehat teu ciri kan. Eta arwah. Nu hebat arwah ti Allah dibere iman. Dibandingkan jeung beungeut geulis kasep ge eueuh iman mah mubah. Sok ayeuna urang keur ngeunteung bangga keneh dibere beungeut kasep atawa dibangga keneh dibere ku Allah ka imanan. Tarik ngajawab ngabohong mah. Coba ka dieu. Heup. Asbah. Isuk-isuk dahar minum ngopi. Sore dahar minum ngopi. Rezeki asbah. Asbah rata. Tapi ketika dibere suplemen arwah, sadar init sholat, sadar init ngaji, sadar init ninggalkeun maksiat, berarti ketika sadar bahwa dahar jeung nginum ti Allah diberi rezeki kekuatan, kesadaran eta bakal mawa kana karidoan. Aing teh dibere dahar teh ku Allah, hakikatna teh hirup ku Allah, piraku aing rek ingkar wae ka Allah, pan kadinya. Kadinya. Tuh. Geus we sing ridho lah kana ketentuan ti Allah, dah dug hulu pet nyawa, beurang dijeun peuting, peuting jeun beurang, sirah dijeun hulu, suku. Suku dijeun hulu. Patokan ti Allah mah sakitu sakitu we atos. Ulah protes ka Allah teh. Keur masangsara dan loba protes. Gusti da abdi teh usah teh unggal poe ieu teh. Kunaon ku Gusti teh dibengar-bengarkeun deui. Buka kehed, buka belah ditu geura. Catatan Allah. Bisa bukan teh? Pengen belet ken. Cek Allah rizku mayyasa sakersa Allah lain sakersa pagawean urang eta mah kudu sakara syariat atuh. Dalam nya ditatagenan rizki cicing dina gawe ucing ge kudu paraeh sing bunga dan bayaran sabaraha minggu 300.000 ning saeutik ari kahayang mah 500.000 tapi catatan ti Allah yakin sakieu pernah mah kahayang ya kahayang aya tapi kudu budak kamampuan dohiriah terus teu kudu terus kumaha deui atuh sakieu abdi ka kamar lewe goblok. Aduh. Ieu jelemanya. Sing bunga euy, bunga. Tina rezeki teh mahal.
Hiji rezeki teh aya nu dibikeun ku Allah teh aya nu berbentuk arwah, aya nu berbentuk asbah. Ngan ulah teuing katipu teuing ku rezeki asbah mah nya. Ulah kajebak. Mang Ali mupur ka perusahaan boga motor, teh motor teh boga mobil, boga imah, eta mah bakal ruksak mang euy. Ta iman jeung Islam nu moal ruksak. Saha jalma nu ridho kana ketentuan ti Allah maka istaroha. Hiji istirahat teh lamun istirahat biasana usik ngacicing. Tang nginyeum ku Allah bakal dibere tenang otak terutami tenang saro taba'uhu zahiban kacapena teh bakal leungit kacape gundah gelisah hati ieu teh lamun urang ngarasa ketentuan ti Gusti Allah ditarima bari bunga rek berbentukna eta rek amis atawa rek pahit. Mang Dadan boga kabogo lamun Bang Bawan teh oh ini Allah telah mengijabah keinginan saya pingin wanita cantik sempurna aripek teh kahayang eta ditek-tek ku Gusti Allah syariat putus cek manusia. Amin deui kan. Alhamdulillah. Mana IPK proses neng ada apa kenapa kok seperti ini udah syariat untuk ngaislahkeun berjalan tapi cek Allah karena tarekah kekuatan makhluk teu ditepikeun mulai didinya sururul qalbi nampi Gusti karena ketentuan ti Gusti. Mungkin Allah punya rencana nu teu apal urang. Awas, kacape teh bakal leungit. Upami ninggal dina bahasa kitab Imam Ghazali mah anjeunna kantos dicanak nyanak jalan-jalan ka muridna teh. Aya danau anu caina tarik. Tuh. Sabenerna mah cai itu teh capek dibuntang banting ka ditu ka dieu teh. Ngan ketika geus tepi di muara. Tenang cai teh kan. Teu loba kaumbang ambing gitu. Aipek teh muridna ungleuk kabeh kama hayatikum seperti hirup maneh. Kumaha kitu ya sayyidi wa ya syaikhi. Di mana anjeun buntang banting neangan harta bari teu narima kana ketentuan ti Allah ieu teh ibarat cai nu berjalan neangan muara ketenangan. Capek. Nah, itulah di mana Cina bakal tenang nate fid dunya wal dua hiji. Ya mudah-mudahan rezeki arwah sinareng asbah urang makieu lah sing pinter nampi kana rezeki tentuna ti Allah. Amin. Eta tanu mahal balah. Eta aya nu satahun satengah kukumpul hayang motor Ninja. Walah bungahna beakan dibere mogok jeung beak bensin mangadat deui. Lamun bener eta ijabah motor boga nentukeun kana bunga, kenapa ketika aya mogok leungit bensin make sedih? Dina harti material teu bisa menentukeun kana ketenangan. Sok lah. Urang di Al-Azhar euy. Matak ayeuna loba nu jararahat kieu teh teu narima kana ketentuan ti Allah.
tong boro 55.000, 500.000, 2.000 perak jadi taruhan nyawa panaina teh akibat ridho kana ketentuan ti Allah. Eta nu dudunyaeun mah duit ngagorolong 500 perak kana kolong ge walah ngadatna bea kadae. Urang mah ulah sing barisa euy, ngarah tenang. Minta bekel ka indung bapa dibere 50.000, hayang 100. Ti Allah ketentuanana nu dibikeun syariat kekuatan di indung bapa sakitu sing bunga. Ulah ieu mah 50.000 ngadat keneh, indung bapa sare dicokot we geulangna, dijual we, pake top up goblok. Pake cek pamajikan teh ulah depo wae. Aduh. Ulah. Oh nu kararitu teh teu narima kana ketentuan bisa teh. Terusnya ngahayal. Neundeun 20.000 bakal menang 500. 500 bakal menang 5 juta. Aipek teh nu aya, imah mitoha dijual, motor eueuh. BPKBD sakolakeun. Percaya tuh lamun melanggar perintah Allah bakal rugi. Percaya henteu? Sekali deui percaya henteu? Sok teruskeun geura. Hiji. Kedua, wa minal injil man hadama asyahwati. Sahajama nu ngancurkeun ngarugrugkeun kahayang hawa nafsu. Kada ye? Inna nafsa la amaratum bisu. Ari kahayang mah bakal mawa kana kaorengan. Matak ulah loba teuing kahayangnya. Ulah. Cita-cita mah teu naon. Kun himmatukal aliyah. Kejarlah cita-cita kamu setinggi langit. Tapi ingat, dampal suku dina taneuh keneh. Ulah milu ngapung sia teh. Awas. Mana sahajama nu ngancurkeun hawa nafsu, dengekeun. Anu matak ngakibatkeun kana goreng we lah. Hiji goreng ka diri, kadua ka lamun pamajikan, lamun kasalaki, lamun kata tangga, mun belah dituna ancur agama jeung nagara, diancurkeun ku urang teh, ulah sampekeun nuturkeun kana hawa nafsu. Mustaqotin nafsi, nu dipikahayang. Matak pertimbangkeun ieu teh kira-kirana ku nafsu lain dia. Mangaup kawin ku nafsu lain. Ya campur-campur aja. Tina bujal kahanap ku nafsu cenah. Tina bujal kaluhur ningali umur. Mana? Lamun kawin cicing lempang dina rel ibadah. Mana? Nebihan jinah. Hari jinah teh jijih nyangeunah. Cek dina diri urang aing Gusti abdi teh nikah teh ngantunkeun ninggalkeun larangan Gusti. Ayatna wala taqrabu jinah, abdi mending keneh nikah. Jadi geulis jeung itu nama teu kaciri sabab cicing dina darajat ibadah. Maka ketika lempang dina sagara laut perjalanan rumah tangga aya awewe robah geulisna moal robah cintana sabab lain eta tujuanana sabab tujuan ibadah ka Allah. Nu kitu teh eueuh. Anger awewe tina langsing jadi langseng mapan. Berbelok ka ditu tuh. Micet. Pupusan saya tekehen. Nanaonan goblok gituan saya.
Meni hejo. Ya, tracking ya antara nafsu jeung royu ya. Lamun apapun tingkah paripolah rek dina nikah, rek dina muamalah, rek dina jinayah, ketika sumberna cokot tina Al-Qur'an jeung tina hadis, bari nu sumberna keyakinan, yakin bakal selamat. Tapi lamun geus diintervensi ku hayang diri, nafsu, wayahna hancur. Mana sahaja manu mampu ngendalikeun nafsuna. Awas. Mola nafsuna ku akal. Maka azza hirupna bakal diberi mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Mulia ku Allah. Ari hayam mah hayamnya. Jalujeng bikang teh jalangan dah. Ayeuna bikang nate dipencit ku dununganana. Nogan dah. Anakan deui aya bikang. Ku bapana ditumpakan deui. Kenging teu? Kenging dan naon? Nafsu hayam. Jelema mah teu kitu. Aya aturanana. Tah lamun dilabrak berarti nafsu dituturkeunana. Ayeuna aya geuningan isunya budak dikawin tanpa wali meunang. Ti saha eta? Terus aya nu ngomong deui jamaah kudu mayar 30 juta dosana ditanggung nepi ka akhirat. Kaberat-berat goblok. Pan infirodiyah wadun ilayun saikun lidawil ukuli henteu jami eta teh. Infirodiyah. Ya Allah ya Karim, asa ngareunahnya jeung manehnya nu hoream tobat teh. Lamun kitu erek pikumaeun atau boga duit. Kunaon meh ngaulang we? Teu boga duit. Atuh kumaha? Dosa aing moal dihampura. Kumaha tuh? Maling heula. Geus mulai panci mitoha leungit. Jeung mayar dosa. Duh ayeuna ye nafsu ye. Soro qawiyah. Urang bakal kuat di dunia jeung di akhirat. Bakal diberi kemuliaan ku Allah di dunia jeung di akhirat. Sok ngaos ka dieu gen teu kenging kadorong ku nafsu. Minimal moal ngaji udud. Tah eta teh nafsu udud. Kade hati-hati ya. Da heuh kitu lah ngeliat. Power sih. Kade sing mineng ngolahnya ngolah karena kaya. Tilu man tafarroda binafsihi wa bimalihi. Geus oke. Sing pinter mandiri ulah tataganan wae ka indung bapa. Lamun saur pun guru mah kersana Kiai Haji Didi ti Paseh Kasim Kuring. Jang sing bisa lempang dina sanal capit sorangan sok sanajan butut ceuk batur. Naon sababna? Lamun otak jeung hate maneh tataganan asa aing boga indung bapa belah dieuna gering belah dituna maot. Babaturan apa karek terus setia? Perusahaan apakah teraksuk rek langgeng? Wallahu a'lam. Tapi lamun ayeuna urang mandiri, tidak terlalu tatagenan. Belah dituna tatagenan antara makhluk. Belah dieuna tatagenan asa aing dibere pinter wayahna, dibere pikun mah cicing sia tah. Tong baro nu bedeg, nu bodoh ji, nu belat heula. Komo nu pinter. Atuh kumacena abdi kacaroge eta mah muamalah. Nyerenkeun jasad abdi ti mulai hulu nepikeun kana suku. Unggal poe sok dipakean baju teu kalangkung nu mangga nyangakeun kangge AA. Tapi eusian batiniah abdi tepungkeun ka Gusti Allah. Ceuk salaki teh nyai urang babarengan. Da akang mah kakieu nagen la haula wala quwata dibere kekuatan kemampuan ku sakadar makhluk. Da kekuatan anu hakiki mah kekuatan Allah. Neuh, mun rumah tangga eta duanana kitu geus sok tereh maot nu kitu.
Cek Allah teh gini, karunya malaikat Israel ya cabut tuh bisi kadarokaan deui. Cenah dile salur gawe nu sabener. Ieu nu harirup keneh eta malah dongsokan. Kade belah dieuna indung bapak. Awas ya. Atawa kana jabatan, dengekeun. Kana profesi eta teh makhluk. Maka lamun ieu dilepaskeun Gusti abdi mah ayeuna gaduh jabatan kur syariat makhluk datok sanajan teu gaduh jabatan tetep Gusti mangarizkian tah nu kitu ceuk Allah naja salamet. Punten tadi ninggal berita aya ibu-ibu duka di gunung mana nu tertinggi di Indonesia teh Gunung Lawu ya? Aya ibu-ibu jaba awewe eta tos 32 tahun pami telepat mah duka tos 35 dagang jauh ti ditu ti dieu ceuk logika rek sanu ngaliwat geus ngan mah yakin tadi bari ngecelakeun Cipanon teh kieu abdi yakin ibu-ibu yakin ka Allah nu akhirna ku Gusti Allah dikirim jelema hayang jalan-jalan ka gunung eta teh nu jauh ti ditu ti dieu ieu nu deukeut keramaian mah keneh-keneh sieun hei kumaha urang ye itu ibu-ibu gitu coba awewe asli terharu kuat dah. Ayeuna ngajareritan boga pabrik boga toko aja anjing ngenen kieu-kieu teh ekonomi teh kumaha kitu Kang nya kieu-kieu teh atuh kitu-kitukeun atuh Kang. Allahu akbar Allahu akbar. Aya kholaso minal hilak tegesna bakal salamet tina karuksakan wabah udah bakal jauh tina ruksak pin dunya wal akhirah tos kadenya illa didinya tela napiatul lil jinsi orang-orang gogodongan tek-tek bange kolang tagap pais dage di ajiran eueuh makhluk nu pangleutikna nu teu boga kakuatan illa leungitkeun kiwati Gusti beres. Beres. Ieu mah mung sakadar syariat, syariat abdi. Opat, wa minal furqani tina Al-Qur'an. Man sajama hafidho lisan nu ngariksa lisan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hiji. Kadua, ulah ngomongkeun perkara kana perkara nu teu apal. Tilu, ulah loba omongan perkara nu eueuh mangpaatna jeung agama jeung dunya jeung dirina. Yeuh nanaonan ngopi ngomongkeun nu batur geus sok duit moal meunang dosa gede. Ayo orang ngopi ya ngopi ayo ngomongkeun sukses dunya buka perusahaan dina ngopi teh maneh modal 5 juta urang 5 juta oh tang kitu kieu cenah tapi kan cenah kudu aya nu nyebarkeunna engke urang mah cenah pagawe cenah sales limaan gitu tapi ka subuh isungna teh sare we. Halo ari sia cager teu saimbang atuh euy naon eta teh ku akibat seueur ngahuntu cing atuh kosokan waos teh euy punten ieu kan kebanyakan. Kadua ngajaga lisan perkara anu matak nganyerikeun batur.
Kade euy duh. Isuk nanti isuk tos mari ngopi deui nya da udang burit heuh. Ngopi deui. Ai PT na cek nu gadenge teh. Ih, sieu dia kira bareung harna. Naon sababna? Da ngatur Ahlus Sunnah wal Jamaah mah syariat berjalan. Kan gitu. Kadek cek nafsu nu tadi yo khoyali hayalan. Cek Mang Dadan teh Mang Dadanya. Duit boga Mang Dadanya. Imah leganya. Awewe gayanya. Amin. Ini ngareuna ngalamun teh Mangnya. Mimma la faidata bihi wa mimma la yu'tadu bihi. Dengekeun. Lisan ieu ulah seueur dicarioskeun kana perkara nu teu aya mangpaatna kangge diri, kangge agama jeung kangge dunya. Sok ruang riung teh progres kesuksesan aos bari jeung prakna kade. Wah ieu mah terus we ngahuntu. Kade. Nabi ngaisyaratkeun aya 10 kasalamatan anu mana kasalamatan ieu bermuara dina repeh. Sokomo ayeuna loba gegaduhan di mana-mana, ieu teh ku akibat lisan. Sok coba gerak. Apalagi nu bararodo ngomong agama. Ayeuna ieu. Punten da karomah mah bisa diomongkeun. Jeung teu bisa diagulkeun. Nabi gitu hayangeun jeung teu menta mujizat. Ari ieu diomong-omong. Tuturkeun ku urang teh. Da yang kabawa kabarokahanana babari duit mung gawe. Koplok. Geuleuh aing mah geuleuh. Geus we syariat, hayang pare meuli sawah heula. Geus kitu urang mah. Geus. Ah cenah anu melak oge cenah ku hama, heueuh kitu. Palebah kerido mah da bakal tenang. Aya khuluso minal apati fid dunya wal akhirah. Bakal salamet lamun lisan ieu tiasa dijagi. Matak uwikeun heula kira-kirana cariosan ieu teh bener, lamun teu beneran mah bakal jadi masalah. Bener, tapi lamun teu beneran jadi masalah. Cek Sayyidina Ali, orang-orang yang bodoh yang pertentang ngomongkeun masalah agama itu sendi nate bakal ngancurkeun agama jeung nagara. Nu korban saha? Masyarakat. Matak ya Allah ya Karim. Itu hese urang teh ya. Tos we ayeuna mah urang sing pinter arepeh lah. Mang dupi eta kumaha saurna ieu teh. Ah teu apal mah teu apal we tos ulah memaksakan kehendak. Menimbung disebut bodoh. Jujur we. Kumaha eta apa? Teu apa urang mah kahiji bisi salah, kadua bisi jadi fitnah. Da dipaksa-paksakeun gen salah jadi fitnah, kok urang jadi korbanna. Deuh lamun jelema geus kitu kabeh ngareunah. Kondusif Indonesia teh. Kondusif. Matak saur Rasul ahabbul a'mal panghebat-hebatna amal ilallah ka Gusti Allah taala teh hibdul lisan ngajaga lisan. Tapi kade video di bawah hibdul lisan aya nu nanyakeun alamat repeh. Mang kunaon teh diwales hibdul lisan. Eta menyesatkeun bae. Mang teu kedah nyarioskeun kabeh. Tinggal we aya petunjuk dari payun. Asa korek-korek teuing jelema-nya. Ada waruwiya annau sallallahu alaihi wasallam al afiyatu ari kasalametan al asyaratun aya 10 juz. Dinu salapan teh pisumti dina repeh. Tos we
Urang mah tarku malaya nih we sing pinter ninggalkeun perkara nu teu manfaat. Matak aya kata-kata sedikit berkata banyak dahar sia mah. Sedikit berkata banyak kerja. Ieu mah ngocoblak loba. Hah? Hoyu ngocoblak kos duh. Ai pake isukna nginjem rokok lah ari sia. Sing gableng ka isi. Halo. Tinggi. Wah. Muncul seleng mah tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Ulalah. Wal asyiru fil ujlati aninas 10 nama ujlah ti manusia. Kade. Punten-punten urang mah mangga bersosial mah mangga tapi sing bisa nyekat mana nu manfaat, mana nu majarkeun mafsadat. Kade. Bersosial mah mangga tapi sing bisa nyekat mana nu manfaat, mana nu mafsadat. Sakira-kira babaturan nyeun keonaran mah jauhkeun. Naon sababna? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah. Orang yang berbuat salah, kita yang akan membawa getahnya. Kade. Eta mah sunnatullah. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis Adaimi Imam Adaimi. Mudah-mudahan hiji urang sing pinter narima ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, mudah-mudahan sing bisa ngawasai hawa nafsu syaitonnya. Nomor katilu, urang sing mandiri karena ketentuan kabisa diri nu ditentukeun ku Allah. Nomor kaopat, sing bisa ngajaga lisan. Al-Fatihah.